Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, wilujeng wayah kieu wilujeng patepang dangu sareng Mang Guru dina acara ngadongeng. Mang Guru bade mangdongengkeun carios kalayan judul Wasiat. Ieu dongeng karangan DTS. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu pangbeberah kana manah. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, bismillah bubukaning carita. Bahyuda hiji jalma anu sabar tur wijaksana, cicing di hiji kampung anu singkur sisi gunung. Boga anak 3 lalaki wungkul, anu cikal ngaranna Rangga, anu panengah ngaranna Raksa, ari anu bungsu katelah Surajaya. Pasipatan eta 3 budak kacida bedana. Anu cikal jeung anu panengah mah sarakah liwar tur hese diurus, tapi ku bapana diogo. Sagala rupa kahayangna ditedunan, sabab lamun teu digugu sok murang maring wani nyarekan kakolot. Anu bungsu mah beda deui, sipatna teh sabar, sopan, comeah tur hade-hate. Kakolot kacida ngawulana, tarawani ngomong kasar, sumawona ngalawan mah dipahing pisan. Kocap dina hiji mangsa, Bahyuda anu geringan gura-gero ka anakna anu 3, tapi anu nyampeurkeun ngan saurang si bungsu anu katelah Surajaya. Bade aya pikeun saeun naon Abah? Ceuk Surajaya deku gigireun bapana anu keur ngagoler dina bale-bale. Anu ditanya can wakanembalan, kalah melong kana lawang, sabab aya anu didago-dago tapi lebeng taya datang. Surajaya anyak Abah, kamanya lancek hijab anu juaan. Nu mawi Abah, ti enjing oge teu area di bumi duka kamana, da ka abdi teu wawartos. Tembal Surajaya teu boleh sopan tur hormat ka kolot. Abah ce aya picaricaeun anyaking. Mangga saurkeun ka abdi Abah. Capi Abah ce hayang sakalian katiluan. Capi kunyaon asa hese pisan cepung, lancek hijab anu juaan, cara nyempo-nyempo acan ka Abah teh. Ceuk Bahyuda ngageuri. Hatena ngarasa sedih, boga anak tepi ka kitu. Ras inget ka Ambu Yuda anu geus leuwih ti heula mulang ka alam kalanggengan. Abah upami kitu mah, ku abdi urang susulannya. Ulah anyaking ulah keun bae, jangke oge moal burung jacang. Ayeuna mah jengekeun papatah Abah, pibekeleun hijab engke, mun Abah geus dilarejunya. Ceuk Bahyuda dumareuda, katara cepanona ngarembeng. Mangga Abah mangga. Surajaya anyak Abah, bakal hirup anu sajati, lain harta banja anu gampang ruksak. Tapi akal buji anu suci, laku lampah anu utama. Harta mah kenyaku beak, nyajan loba bakal sirenya. Tapi laku lampah anu utama jeung ilmu anu luhung, bakal marengan urang tepi ka alam kalanggengan. Sumuhun Bah kahartos pisan, ceuk Surajaya ngengklokan. Cah kulancaran kicu, jauhkeun sifat sarakah hiri jengki sarta jail kaniaya. Ulah syirik ka milik bacur, ulah ngewa ka anu senyang. Anggur mah kudu milu bungah ngalap berkahnya. Ceuk Bahyuda ngarandag heula ngomongna, katara ngambekanana bangun anu berat, da puguh geus lila geringna. Abah ngaleut heula atuhnya, ceuk Surajaya ngasongkeun wadah cai. Regot Bahyuda nginum,
geus kitu ngahenen ngarasakeun kacape. Dadana katara turun naek bangun kacida capena, tapi amanatna can rengse. Geus kitu mah pok nyarita deui. Abah teh teu boga harta banja, wariskeun nyeun ka hijab. Sabab abah mah jalma miskin. Boga saeucik-eucikeun oge. Apanyungtut bea ku si Rangga jeung ku si Raksa lanceuk hijab. Abah ulah ngemutan anu tos teu aya sawios. Temal Surajaya, manehna mah tara mikiran anu kitu. Nya hijab pisan anu mawareg reganya hate abah teh. Omat mun engke abah geus dipunjut ku Nyu Agung, dicanjak ku Nyu Kawasa, hijab sing bisa mawajiri. Ku abah jejoakeun pisan sing cinyemu bagja sarta sing loba anu mikarunya. Nuhun abah nuhun. Jeung jeui kaje mun abah geus cepi ka mangsanya ajal, hijab ulah rek ngabijilkeun Cipanyon. Sing ikhlas sing rijo, sabab abah teh geus kolot. Hirup gajinya kaayaan kieu mah kalah nyambahan balangsak. Ceuk Bahyuda beuki tandes amanatna. Kawas-kawas mere amanat anu panungtungan. Surajaya teu burung rada ngajenghok, ngandras inget kana papatah bapana. Atuh reuwas ge ditahan, terus nyarita tatag anu dipalar sangkan bapana gede hate. Abah, abdi mah ikhlas moal bade ngarasula sejatu mamprak kana kadar ti pangeran. Bagja cemen, cah eca anu dipenca ku abah teh, cah ayeuna hijab ulah kamanya-manya. Mun lanceuk hijab anu jua jaracang, bejakeun abah hayang cepung kicuhnya. Mangga abah mangga. Bahyuda ngahenen deui ku Surajaya disimbutan lelaunan. Tas amanat teh bangun anu lungse, sabab boro-boro bisa hudang. Dibawa ngomong ge awak teh asa capek. Awak Bahyuda beuki begang, beungeutna haropak pias. Ari Surajaya tambah pogot rumawat kanu jadi kolot. Ceuk pikirna teu bisa mulang tarima iwal ti ku cara kitu. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, heuleut 2 poe ti harita Bahyuda tambah parna geringna. Anakna anu 3 kumpul, si Cikal jeung anu panengah Dariuk mani mando, bisi aya amanat anu pamungkas ti bapana. Sedangkeun anu bungsu mah bangun anu hare-hare, da manehna mah geus wareg di papagahan. Kulantaran Bahyuda ngalempreh wae, Rangga ngised ngedeuketan, terus ngomong lalaunan, teu sirikna ditompokeun kana liang ceuli bapana. Abah, ieu abdi pun Rangga. Bilih abah aya kapalai, mangga geura saurkeun. Ku abdi tangtos baka ditudunan, bah. Tapi Bahyuda teu nembalan, malah teu usik-usik acan. Panonna peureum. Jikan kukuring Kang, ceuk Raksa anak anu panengah. Nyapek atuh, tugan we kumaneh mah nembalan oy. Ceuk si Rangga mundur bari jeung bangun hanjelu. Katara paromana kurang berag, tapi teu magar kumaha, da puguh kaayaan bapana batan sakitu. Abah, ceuk Raksa ngaharewos. Ya abdi pun Raksa, bah. Tuluy nyekel pigeulang leungeun bapana. Teu sakara-kara, berai Bahyuda beunta. Katara sorot panonna ceuleuyeuk, Raksa bungaheun, diukna ngised ngedeuketan. Abah, ya abdi pun Raksa. Pokna deui beuki bedas. Raksa, Rangga, manya aji hijab. Aya bah, itu dipawon keur naheur cai, tembal Raksa. Syukur atuh ari aya mah, keun bae si nyaji ajar jigawe. Abah, upami aya kapalai, enggal saurkeun. Ieu abdi pun Rangga, sangga menyumponan pamundut abah anu pamungkas. Ceuk Rangga geus pok deui bae, ngedalekeun eusi hatena, kawas anu hayang kapake ku kolot, hayang disebut anu pangbelana. Nya make nyebut kicu Rangga, kawas anu ngarep-ngarep hayang geura paeh ka abah teh, make nyebut anu pamungkas sagala. Nya maneh teh geus bosen ngawulaan ka abah kicu.
Cek Bahyuda tengenaheun ngadenge kitu teh, asa dijujurung maot. Puguh bae Rangga teh mani ngajenghok, tapi geuwat ngomong deui. Aduh Abah, sanes kitu maksad teh. Abdi mah teu pisan-pisan gaduh emutan kitu bah. Nya maksad teh hoyong nyugumakeun ka Abah, meungpeung Abah jubeneng keneh tah kitu bah. Rangga, rek bisa nyugumakeun kumaha. Abah geus bacan sakieu, barang jahar cepacingeunnya. Carek pebilangannya cai asa cuak bari, sangu asa cacang bobo, es cuning eueuh anu mirasa. Cah kulanjaran kicu, mun hijep hayang nyugemakeun ka Abah, geura babalik pikir atuh. Ngadenge kitu teh Rangga jeung Raksa silih reret. Duanana kawas anu surti, darumasa mendeng ngajahetkeun hate anu jadi kolot, tapi jauh kana niat insaf, dageus sakulit sadaging. Yeh, cag heula nya heuy.